Ramadan tiba, isukan puasa, isukan puasa, isukan puasa, isukan puasa. Oi. Saha? Japrak teh. Iya. Mana rasanya? Iya kan? Pangan. Apa nama? Apa aku nanya? Ayo nama. Yang apa? Ini nama. Tinggi aja. Lurus, belok kanan, belok kiri, belok kanan. Jambra, mana ulin teh make masker sia. Gitu. Iya, lima orang mah di kena jauh. Panas bener orang mah. Aduh, orang di ulah. Siap. Ayo naon jangan mana ngeros wae mah mesti kagebukeun eta Pura atuh. Eta mana masak kemana? pokok euy. Mana usum corona ene teh yang kena virus mana? Tinggal ieu di masker tuh. Wae urang mah tanpa masuk ge apa? Saya kemana mah ada jemal lieur ieu ah. Kan kieu dengekeun. Heeh. Hayang apal embung. Naon? Teu. Urang kamari pamit jeung guru urang. Cenah cek beja. Lamun urang puasa kudu ngahormat. Kudu hormat. Meunang pahala gini gede. Ngerti. Panghormat. Bah. Inget ngahormat heuh. Inget ngahormat. Hormat. Meunang pahala nu gede. Tuh. Nah, mana ge apa teh? Panaon? Mepeling kana puasa teh, palana gede. Maknya Ih, nya heueuh. Geus emang kieu ayeuna urang keluar. ka mana kan? Pokokna mah hayu keluar we. Jaga dalam Urang ulin keluar pokoknya. ulin ka mana heula? Kayak di situ aya tempat kanu ayam. Wah ya. Ayam. Ake urang kan sok kadu ayam teh urang elingan ku urang. Sieun euy, deur dibintih ku hayam ke teh. Moal, aya urang tajong we. Di mana Pak? Tadi tukang. Tukang eta. Heeh. Batu urang ganti bajulnya sakedeung. Era euy bae salun kieu mah. Haltung kan.